hari urutan kos itu tetap pertahankan kurang nyata ibadah ke Allah Subhanahu wa taala anu diperintahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya antara naon salat, puasa, zakat, tarawihnya amba bere lamun aya boga teh amah we ahna ulah sieun nya sieun be ulah sieun bea batal naon datang deui setiap jalma anu hirup tetap nyata bakal aya naonan keneh bakal diberi rezeki ku Allah Subhanahu wa taala ulahnya urang lamun dibikeun ke kumaha kira-kirana lagi jelema teh bisa dahar beuleuh ke musuh urang teh boga duit nyata 100.000 dibikeun 50.000 ke urang teu mahi teu tetep eta bakal dimahikeun ku Allah malah leuwih ti kitu naon sebabna wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha setiap jalma anu hirup ya setiap anu hirup di dunia eta teh bakal direzekieun ku Allah sanungtung can pihak umurna tetep bakal dibere milik rezeki ku Allah Subhanahu wa taala kajeun teuing ke paribasana urang dibeakeun ieu rezeki urang dibikeun kabeh teu batur pasti urang teh bakal ngadahar keneh wae. Naon sebabna eta teh hirup keneh amun selagi masih keneh hirup pasti bakal direzekieun ku Allah. Aya eueuh kira-kira jalma anu lapar untuk yang kedangan. Lamun jalma otak eta sehat kira-kira lapar betul, lapar tidak. Apakah nyangan eta moal kedangan? Pasti nyata jalma anu lapar bakal nyangan kadaharan. Komo deui nyata jalma anu rajin ibadah ka Allah. Menyateukeun cicing wae lapar. Maksudna naon? Jalma anu lapar cicing wae kanyaon mentak bahaya eta teh bakal ronkeun bakal diasupkeun ka neraka ku anfusakum wa ahlikum narab. Nah itu kan dia katanya surah itu yang kedua kompensor itu jadi dari tanya ku anfusakum wa ahlikum naro nyaeta anjeun di kudu ngaraksa diri anjeun jeung neraka jeung keluarga anjeun raksa ulah dikecebur ka neraka. Di antarana nyaeta ulah dikecebur ka neraka lamun urang kalaparan ka tidak wayahna eta kudu naon kudu sieun beuteung urang ulah diancep. Tapi wah itu penyahuan bakal secara tidak perasaan nya wah yang bisa semau sama gitunya kalau dahar ulah cicing nyata kudu dahar naon oge cek paribasana kajeun teuing aya bangke nya eta kudu dahar pan haram teu haram lamun can madarat mah ad-daruratu bihul mahdurat ari madarat eta ngahalalkeun kawenangkeun kana anu diharamkeun kajeun haram lamun keurna ngajaga kamadaratan eta teh jadi berenang. Wah, bener di rumah ini bakso kajeun teuing nu haram paling kurang apa itu kan dengan anak jeung eta hungkul indah we. Sabaraha biji sih? Apa cara betelkeun? Pokok saliun kan paling gitu cenah. Kasiun. Tapi bang barabi dia mau jadi kue hijau ke sebuahin. Tah eta lain kabeh jalan kurang lain. Wah ulah pada dile tahun dayo diparentah cenah nongko wae keterangan Kanjeng Rasul. Aya keterangan ada rotuh bihul mahdurat. Di mana madarat urang teh meunang ngadahar harta batur oge. Nyolong urang mah aja dicokotan batur kurang jalan tenan diperintahkeun jeung Kanjeng Rasul lain. Nang sok bertahunggul sekedar apa yang jangan entang ganjel beuteung
itu mesti bayar doang itu tadinya kalau dia awan kurang atuh kalau menuju kebenaran juga kembali ada gitu keterangan gitu nya kalau itu kalau paling kan batu dah sampai memadarat kurang itu usaha lain dia orang saukur aja ngajakeun lapar doang kira-kira mentak parah kajeun teuing ngadahar anu batu roket teu nanaon arek kulina arek kalapana arek jamu jerukna arek biasna arek kulitna kajeun teuing nepikeun ka bangke oge meunang tidak kajeun teuing bangke jelema oge kajeun teuing dahar itu menurut keterangan di mana-mana eueuh teuing kadangan ayeuna urang kalaparan aya bangke jelema dahar eta kumaha wajib kudu ngadahar bangke jelema naon supaya urang teh hidup itunya tah eta secara eta mah harap dahar deun satu keteranganana kumaha diperintahkeun ka perintah Rasul, para ulama, mawa di mana orang kekayaan madarat, arek daging jelema oge teu jadi masalah dahar. Kumaha nu hidup budak-budak dahar. Ya Allah. Ayo kita mah. Ya tuh. Sorang pakai jelema ieu mah di rumah tetep itu ngajaga ieu mah jaga budaya ulah. Nah, tentunya mudah-mudahan kurang sadaya nyaeta bisa nambahan ilmu nyaetanya dina setiap naon dina setiap geus salat tarawih rajin kurang nambahan ilmu intinya karena di mana kurang itu pada umum kan ragu wae ngono ge. Doaina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.